Mangga dilajang tepangkeun heula. Pangkeun di. Aduh, mudah-mudahan. Jadi Oh, mangga. Iya. Ari saha ieu? Saya dari Amerika. Oh, nembe we di Amerika ieu teh mah teh. Iya. Ustaz, Apa? tuh tinggal bahasana oge tos ada ka Iya. Amerikaan. Kumaha damang teh? Alhamdulillah. Hai. Nah, sama orang Arab atuh alhamdulillah gitu. Kumaha bahasa Arab alhamdulillah. Suwit-witan. Orang kutiba. Sama bahasa Jawa tuh. Orang pos. Ini Jawa, sama bahasa Amerika kumaha? Masih Jawa. Oh iya. Sedang teh mah teh sedamang gitu. Oh. Dia di kasempingan Pak Ustaz. Mangga. Can kurang mah setahun. Tahun pantesan sudah cacingnya teh. Oh. Saya dah aing mau jami. Oh, jami lain keresek. Kacan marmot. Marmot. Untung tadi keresekan. Oh, mangga. Kalau keresekan jalur kan ke jalan Masih kumaha. Jawa sama. Pas mamang iki Kacan mam jeung naon? dikai kotok. Ieu mah karesekna teh kotok. Gede. Yang tai domba. Upami teh aya teuing mah tai munding oge digayem. Masih Jawa sama goblok. Anjing dasar mah teh. Kamari mah Ais ya dare naon? Nok buruk. Mereka atau di rompok Pak Ustaz. Ya pada nyumpungan cara rompok mang Aztek itu udah nyari sama cina menuju ke Damang. Tapi geningan ya cagernya deh nya. Nah, itu gelo Alhamdulillah. Amin. Dah kasih teh ka mana wae cek di teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat bisa di Damang teh. Soalnya kamari ku abi terus di rupiah ya teh. Oh, Hanya alhamdulillah Jadi gelo. sejana mau mempan di rupiah oke Pak Ustaz. Soalnya kita seueur ada di mana wae nanti. Aduh, masetan. Setan. Inggris. Di rupiah di rumah setan. Di rumah saya, Pak. Ngaron ti balik atuh ngarukian lagi ngaron ustaz nu di rupiah. Aing tidak aji gelo. Mati. Alhamdulillah naon? Damang. Alhamdulillah. Saya Ya. naon ke? Kan? Mana radio teh nya? Anjingnya. Malam minggunya. Anjing mah Senin. Mana minggu kemana minggu ya? Kondangan. Rek naonkeun ki? Ngawekeun. Hari cariosan teh. Tuh jaga ki. Banget tek mah kemana wae nya. Rek ngawinkeun. Bikinan marmot. Ayam, Mang iki geus kawin. kaca, Jeung naon? kotok. Nya. Teh. Banyak kawin jeung di koto. Jeung naon jeung teh muding. Kawin jeung di koto. Usaha. Kan jeung ieu jeung sana Yuyun. Oh, jeung neng Yuyun. Iya. Pas seberapa lami teh pernah? Haji taun. Jangan kiki ate dari nikah. Abi nyarenkeun anak. Aya kawin Siap abi nyarenkeun. Oke. Tahun ningal heula tangan Yuyun teh bumina di mana? Di Padarara. Tos gaduh. Kaacan kalau budak teh hiji. Orang na. Tapi Bisa bisa ngake pangawak. Aduh. Asya. Kiki teh tos nikah teh langsung gaduh putra. Mangga. Sekedar damel heula nya. Gitu ya. Aya mana teh suka ka Yuyun. Tepangkeun atuh sareng mana. Macana ka dieu ya. Dieu yang penat anu sok dicanioskeun kumaha teh di Yuyun teh mana. Sanes oh. Ganggukeun ya. Tapi Nya wias dari banyak. Tamasya. Ya. Nah, teh karang oke. Tara. Pesan sudah di koto. Mang ate ka biasa Siawe dah aing teh. Kumaha deh? Cari Biasa tapawe. ya. Ya burak. Naon urat teh? Burak wak wak bat.
Pahit kopi teh minggi ki. Ah, baik cari kocek. Ah, iya masih gana pakai tai ucingnya. Ngecek lagi ya bener. Wah, iya mah ngaracun mah tes mah. Nah, mah teh geus aya jenisna ya. Jenisna atas aya nu sok dicarioskeun ku Mang Ateng sawanya teu tah sareupkeun sakomoh. Sampai. Sok ngomong memang Dede. Mang Dede jeung Diana tah sok ngomongkeun. Dating duit. Amin. Sudah cikina si Nomplo. Nah, iya nama saya. Habe Yang dah modal. biasana teh. Hah? Benten deui carioskeun. Oh, nah. Ada kamari mah nyarioskeun. Isi ngarong ka batur. Kamari mah nyarioskeun teh anu awon-awon kamar Dede teh. Terus aya jenisna tah wanita. Nah, Heuh, iya aing apa bukan isin. Nah, makanya tong kitu mah teh. Kamari mah nu awon-awon Mang Dede teh kieu cenah. Oh, dah abi mah teh bakal duit. Oh, ada nu boga duit tah. Yurik. Duitnya kembang atau daun. Ya, jawa. Sini dulu ke mana minggu ke sore malam? Lu udah sakedahan depan larang. Mana ki maos. Oh, Ayam ada mana? Oh, di Arek ngarukiah Mang Atek. Oh, iya. Dia orang murah heula ku kopi. cik ngosok manakib teh kumaha tah cara manakib teh hiji. Tuan siabu di jalan. Anu kaduana Siabu Gorok bin Muhammad. anu katiluna, Saya mau baca di Maripi. anu ka-10 salah. Anu katiluna. Otak di bokan. sok taros main deh. Ayo ada kelo. Kemarin teh ngadenge teh ngono goreng kumaha teh. Hah? Ini tambah duit. Tangting. Tok. Aye. Ayo sini nggak mana naon? Cari. Kasaha eta teh ka Kuring. Oh, ka diri pribadi. Oh, Kopinya saya pun, goblok saya orang datang. nah aku naon gitu. Saya carikan. Keprakan. Ada yang tapi pada ini, pantas murid. Ah, aja. ya naon ki bade Hah? abi? Ning ngusir sih gak ngusir, ngusir. Hah? Siga nu ngusir kita Dia euy. capek. Oh, Istirahat heula. tuh atuh isin atuh tebih-tebih ka dieu. Ayo naon? Disumpingan Pak Ustaz. Dia teh di Arab. Aing ke di Arab Saudi. Sing, Pak Ustaz, taros bahasa Arab, Pak Ustaz. Ari abi bahasa Arabna naon? Dek kocok di lepokan. Oh. Ari cinta kayun bahasa Arabna naon? Saksing. Oh, tos robah deui bahasa Arabna teh. Masih nempel kene jina eta aya. Coba teras Pak Ustaz. Kian kok abi teh teh. Dia teh ngarukiah teh geus 15. Kuat ya, tas di rupiah teh nya sian. 15 kuat. Wah, mempan sih gana Pak Ustaz. Tempat yo. Beli apa? Kemarin ngaca ya tuh lapela. Perasaan itu dah tuh hujan. Mana lah busunan Bahaseng. Itu ditaruh Pak Ustaz. Ningali lah ka dieu lain ka dieu tuh. Kamari, abi teh masalah masantren. Santutas kamari ngobrol ka Kiki. Kiki teh masantren teh di mana? 10 tahun. Di mana? Di Siri. Terus ke mana? Di Caheum Ciroyom. Eta mah jurusan. Oh, atuh. Naon atuh? Pesantren di mana? Di Tasik. Tasik lagi mana? Cina rasa di Siri. Bisa berapa tahun? Tadi itu saya semangat. Saya tukang peuyeum. Satu hujan. Perasaan cai itu panas. Ceret kemana-mana. Loba ieu cai. Terus di mana lanjutnya? Ah, siap. Dia ngarep. Mate. Anggo heula. Dia badena, Bos. Naon? Pak Ustaz, anggo heula. Naon? Pak Ustaz Hasil ditahapin teh kumaha ieu? Dikilai loba dalam hati. Ada kopi baik. Kumaha? Terus ditahapin, tak aya tahapin naon wae teh. La ilaha illallah dalam hati. Dikir teh dikir naon wae. Dikir Lu hofi. aya artina dikir hobi teh naon? Apa tanyakeun mereka diri sorangan. Ya sih teh geus diterangkeun di ditu teh. Tah dikir naon deui nu kaduana? Dikir setan. Atau mana setan? Ya setan.
Aduh, dari mah dia. Terus iya, jawab heula ini. Mau itu Pak Ustaz sanes kamaan. Giginya. Sakali wae mate kok. Hei. Ini lagi. Iya, dijawab heula. Tadi kita naon. Bisa arsitek kita peuyeun. Jadi nu tara salat teh kumaha tah? Sing bagong. Tara salat teh eta teh. Setan. Soalnya kita kan gitu. Ah. Namun telat salat eta naon? Peuyeun. Sampai kaca putih. Bungkus. Bisa eta beubeus. Setan. Berarti Mang Kiki setan. Tapi kalau sekarang bahasa Arab tapi mah belum kelar. Kan tadi teh anak Anak dua iya karena saya. Iya, sanes sama Pak Ustaz. anak non Atau kilo bokan. ashadu Asyhadu la ilaha Kristen. Jadi asal dulu ini. yang dangdut bisin ya. Tapi nanti taruh gimana ya? Mate. Biasa biasa bagian naon. Mang Dedi. Biasa kumaha. Ya, hobi atau naku naon gitu Ah, kan. ieu mah hobina Manuk. anu mah. Nah, Jurusan naon? eta Mang Kiki jurusan mana? Tak cik tak.